betilu imalaha wa qad yuba qol amalu. Teruskeun ka Ustaz Hamid ka Haji Akante. Harap inna apa? Kami tepan amal inna zaidan ko imun amal. Kalimah sana innal amala biniyah. Sumping tamu mak tekanyawan pak. Oh kaos innamal a'malu biniyat amarobah. Akibat mak apa? Upami kalimah robah sakinten pak paling-paling era aku batur. Aya mukimin pak ngaji pertama dasongan pak kalau kui salah maca kalau luka amsi balak kolak amis temake harakat kolak amis balabah kalau luka na amsi salah maca kolak amis nah gitu mata kau sintaramatnya di mana bang mas kawang silahkan untuk wanita nikah palamun termake ilmu silakan gitu. Kalimah emak asup karena kalimah ina robah amanah pak innamal amalu batal kita mohon biasa oke amang sakedik wa qad yuba qol amalu aya masa kedik biasa innamal amal apa seperti pangan ikalo innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u berikan biasa innama yahsyallahu min ulama' biasa. Jangan haji titip jakang sepribadi neng bisi rumah tangga make emak. Ingat tidak dikate karena Allah karya tapi sirobah umat. Rata-rata ibu sabingon dua bingon mak dedeh kacaroge cekak terus gitu bu tahu selaya kayak berapa hormat ngan kayak kaira kersumping makafah nah makanya kakolot makanya kainung barang-barang orang antep tak nawitan didinya terus tahun robah ayak makafah nalang kau orang tak kerengajagi makafah supaya rumah tangga utawi karo arenga yang ngaji ka bapak beungkeun pak ku 4 dasar rumah tangga urang kahiji rumah tangga urang anu memperkuat ngahilangkeun makafah dina kalimah wahdatul akidah suami istri kerasa tekan ibu sapoha bisa wahdatul akidah satu tekad sahate sekapalai untuk masing-masing pak boda tuang nengnya gak ada sing sateka jeung suami lamun tersetekar bahaya neng masa-mata hoyong ditinyu si akana hoyong garing dakur eta ke bisa pasea wahdatul akidah si sami ditasi paya panganten baru dakur tekadna dakur hoyangna hari sarogena hoyong poek kulam tipu daerah hari bojo hoyong caang sumping bojo perman damar sumping sarogena perman pak seputing jeput ngaru damar atas pengantin padahal geuning pak aya koidah malam pertama malam apa ampun aku tuh apa pasara wae halo biasa tegaraku malam pertama teh malam kebahagiaan tapi itu saya tahu ayo lu damar pak aduh seperti jemput damar poek caang poek po dah berakidah alakina tersobar pak langsung pagi-pagi teh kana naib nebangan naib lapor naon detik ayeuna abdi ngarageurakeun tolak tilu kapamonglah cenah kitu kunaon bogan dakur kahayang wih mun pastur orang naon cenah ka berdosa tornanya beuti bogan teu poek teu bu padahal upami gamar kitu ngangot kitu usul fikih pak upami kalimah dua ta'arud pak kaninya kitab jamu jawame tilu cara pertama dari putar aja barju pak tetiasa nuskhi nasih mansuh tetiasa jamu
kompromikeun Pak dua dalil. Ayeuna punten ya, andai kata yang haji tak lae poe. Si neng bacaan kompromikeun. Ngatur aku mah meser watna 5 watt. Make kata sejo. Jadi remeng-remeng. Itu beres Pak, maka kudu ngaji heula nikahan apa? Gitu. Pan mari beres, punya remeng-remeng ketinggalan apa? Teu poe teh saat lumayan lah kamera teh. Mata eta contoh teu pira Pak. Mangke mulai nyapat nya akidah teh kada bersatu. Ahli sunnah wal sakedik beda bahaya Pak. Punten ieu contoh luar Pak, punten. Teu maksud nyira naon. Baheula Pak zaman partai hari salakina PDI ai bojona NU panta kur kahayang tah PDI lambangna naon lambangna PDI teh banteng nah NU teh aya tamangnya aya nya wah tah sibuk gehap diabdi Pak sakate uring ngaji weureup keureuy tah Pak dakur bojona NU asli Pak henteu nyangu pun teu nyariakeun teh jukut mun dina saku jukut Pak ibu beres Pak dina bukakeun dina itu tepukna jukut kabeh mukakeun teh kok jukut kabeh ada jo eksa mah bu caroge jabat capek jo hayang dahar mukakeun teh kabeh jukut. Wah, ada apa kecekapu? Cek bojan akang pengamal. Panah kemak kesenang terjukut. Itu kira-kira menang ngira-ngira aja. Gitu. Naulang, naon gitu. Panah akang mah gambar tebakoro. Gitu mohon. Macam bingung tapi ngalawan eleh. Buka teori selakina. Awas ya kuai. Selambangan dia pakai kamali tabak. Nyanak tamang pasalakina dipasangkeun lawang kamar tamang teh bojona sareke dah awewe dipasangkeun tamang teh nyaring meureuntah teu ningali tamang Bu rusuh deui kaburangan aya tamu cerepet kudawi teu kana tamang beungna teh wala ngacapra istimewa mangke pasok kacida atau mangga anu ya akannya Bu sia teh kain teh aya pae artine we Tewe, sok aja payah sekalian, sok kieu. Antuk make amak-amak kan, saya kembali ke orang merejukut. Oh gitu Bu, atuh wajarnya sekali abang belum rame Bu. Yakin punya akidah kena bersatu. Itu mun, lamun cek orang terkadang mah, pamegat kapasir kabeh Pak. Sami sekadna. Anu mah akidah Pak, sampai herat akidah kena sami. Nabi Sulaiman teh seorang nabi rasul. Bojona teh aku akidah pakan kafir leres. Nabi Sulaiman kapasir Pak. Bojo banyak mah kepatekong Pak. Kedeun 7 buat apa di Kabur. Turban terpabu teh katawi bisa roge. Hari-hari pun juga nya muslimah padahal lain deui Bu. Tari buka boy salaki tong ngabohong punya. Asal pernah gitu. Amun teh sam. Akibat terjadi kurang ngoreksi Bu pandu iku Abdul Sulaiman Pak hilang kerjaan Pak kami gue apa laut aja Pak di tengah-tengah musibah sunting hati ti Allah dia ilham dia wahyu diberi berjaga untuk Sulaiman untuk make lulupatan ke mana akibat hanya cilaka dicabut kami kita kenabian tempo di hareup aya dicukai naon Pak ojo pasca koreksi ditinggal Pak dituruban puterpan padahal Pak 7 pertima bojona panggil kita naon cenah bingung tah nyebatkeun pangeran bersieun ku saroge nyebatkeun teh menyebat kong Pak pangeran cenah pangarsa pangeran abdi oh berarti iman teh iman berarti teh iman teh kapura ke emut ke Allah emut ya Allah abdi tapi itu Pak tak kuasa itu rumah tangga kada saling koreksi Pak pilih saroge sekali malawung emutan ke bojona malawung toel kita selamina
takwa ada akidah satu tekad satu pola hiji eta yang kiamat kepanak teruskeun mayar moal oh jawab geula mayar moal mun mang punten heureui berinya